anak, sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah dina video kali ieu Miss Intan bade ngajelaskeun masih tentang pangajaran anu kagenep ya. Miss Intan akan menjelaskan tentang pangajaran anu kagenep yang keenam. Materi teh nyaeta aya kecap sabalikna atau kata sebaliknya, kemudian rarangken tengah jeung ar atawa al, kemudian cara miara alam jeung lingkungan, jeung contoh sikap anu ngarusak alam jeung lingkungan itu apa aja. Nah, langsung wae ditonton video nanya. Nu kahiji nyaeta materi tentang kecap sabalikna. Tah di dieu aya kecap luhur, sabalikna teh handap. Jadi kata atas, luhur itu atas, sebaliknya dari kata bawah, handap itu bawah. Nu kadua kecap pinter, sabalikna jadi bodoh nya. Kata pinter atau pandai sebaliknya dari bodoh. Tuluy anu katilu kecap gede, sabalikna tina leutik. Kata besar sebaliknya dari kecil. Anu kaopat kecap pondok, sabalikna panjang. Kata pendek sebaliknya dari panjang. Nu kalima kecap jangkung, sabalikna tina pendek. Nah, kecap tinggi, kata tinggi sebaliknya dari kata pendek. Kemudian nu kagenep nyaeta kecap bersih, sabalikna tina kotor. Nu katujuh kecap berat, sabalikna tina hampang. Jadi bahasa Indonesianya adalah berat dan kata sebaliknya adalah ringan ya. Nu kadalapan kecap alus, sabalikna tina goreng. Jadi kata bagus, alus itu bagus, sebaliknya dari kata goreng, dari kecap goreng atau jelek ya. Kemudian nomor 8 kecap mahal, sabalikna tina murah. Nomor 10 kecap seukeut, sabalikna tina mintul. Seukeut itu tajam, mintul itu tumpul ya. Jadi kata tajam sebaliknya dari tumpul. Tah ayeuna Miss Intan bade lebet kana materi rarangken tengah jeung ar atawa al. Tah contoh ieu. Contona kecap balik ditambah rarangken tengah ar jadi baralik ya. Balik ditambah rarangken tengah ar jadi baralik. Miss Intan berikan contoh di kalimat. Murid kelas 2 baralik ti sakola. Murid kelas 2 pada pulang dari sekolah artinya. Nu kadua kecap geulis ditambah rarangken tengah nyaeta jadi gumelis nya. Tah contoh kalimahna teh awewe nu gumelis mah biasana teu dipikaresep. Perempuan yang sok cantik, gumelis itu sok cantik, biasanya tidak disukai ya. Teu dipikaresep itu tidak disukai. Tuluy nomor 3 nyaeta kecap budak ditambah rarangken tengah ar jadi barudak. Tah contoh kalimahna barudak keur ulin di buruan. Barudak itu anak-anak keur ulin sedang bermain di buruan di halaman. Nu kaopat nyaeta kecap masak ditambah rarangken hareup ar jadi marasak nya. Contoh kalimahna nyaeta ibu sareng wati nuju marasak di dapur. Ibu dan wati atau ibu bersama wati sedang memasak di dapur. Nu kalima nyaeta kecap pinter ditambah rarangken tengah al jadi palalinter. Contoh kalimahna murid ibu mah palalinter sadayana. Murid ibu sangat pintar semuanya. Palalinter itu pada pintar ya.
Nah, kemudian ayeuna Miss Intan akan memberikan contoh cara miara alam jeung lingkungannya. Nu kahiji nyaeta melak tatangkalan. Melak tatangkalan itu menanam pepohonan ya. Nu kadua ulah nuaran tatangkalan. Ulah nuaran tatangkalan itu jangan menebang pepohonan. Anu katilu miceun runtah kana tempatna, membuang sampah kepada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Tah ayeuna contoh sikap anu ngarusak alam jeung lingkungan. Contoh sikap yang merusak alam dan lingkungan nu kahiji miceun runtah disolokan, membuang sampah disolokan. Nu kadua masang iklan di paku dina tangkal sisi jalan. Yang kedua memasang iklan di paku di pepohonan pinggir jalan, itu tidak boleh. Nu katilu nuar tangkal kai di leuweung, menebang pepohonan kayu di hutan ya. Nu kaopat nyaeta ngalalauk di walungan di setrum, memancing ikan di sungai dengan cara disetrum itu tidak boleh. Itu adalah contoh sikap yang merusak alam dan lingkungan. Nah, anak-anak mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Miss Intan dina video pembelajaran kali ieu. Mugia materi anu tos didugikeun tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Semoga materi yang telah Miss Intan sampaikan dalam video pembelajaran kali ini dapat dimengerti oleh kita semua ya. Nah, ayeuna Miss Intan bade mau mengingatkan ada tugas ya. Tugasnya adalah kerjakan di Google Form yang sudah Miss Intan sediakan ya. Hatur nuhun, wilujeng enjing. Dadah.